masker. Nampak paling nggak bagi ke. Kedap sasapu enggeus, ngejo enggeus, paraban hayam enggeus. Geus beres ini mah pagawean. Tinggal nyelepan. Tadi tarik nang cai ya. Terus sih, tarik nang kompor mas. Biar salah. Cuk! Masker! Ma! Anjir, mama. Masker! Cuk! Marwah. Aduh, Gusti nu agung ieu teh meuni. Bala pisan ye. Geus 7 minggu teu disapuan ieu teh nya. Geus jiga leuweung kolot wae bagala. Ampun, aing padahal aya wae unggal poe teh di imah ieu teh. Masker. Cuk. Cek. Masker, Cuk. Jualan apa gratis? Jualan atuh, Cuk. Nya gratis. Coba nih ngali. Bagus, susah. 30.000-an. Anu bener Cek 30.000. Memang bener, Cuk. Jadi turun Sakit banget 30.000 mending mulai beas ngelok asin. Jangan kesehatan, Cuk. Itu kesehatan makan aing mah warga-warga leutik ulah 30.000. Emang hayang sabaraha? 15.2. Jadi tunang oge urang teh 17.000 hijina. Kayak anu ngabang-ngabangkeun RT. Cuk ninggalin nu gratis mah irahan karena penyakit manten ini geus aya nu pencegahan. Udah kan atuh Cek, udah 30 kurangan. 10 teh geus harga pas bisa dianjuk. Dianjuk? Heeh. Dianjuk nyokot 2 atuh nya. 2. Berarti jadi 75 nya. Yang geus 75, nyokot 2 nya. Oh, Cuk, ada enam kerlangka di pasaran kita masker teh. Cek kerlangka enak. Jangan kesehatan. 2 nya Cek. Sok mah. Dan ieu jeung salaki mumun. Ieu jeung urang lah. Ada DP-an. Can boga duit Cek. Minggu harapnya. Tetepnya kurangnya. Mumun. Aduh Cek eta can beres. 75 nya. 75 nya kada salah nulis. Nunya. Ya cacanya. Ya nunya Cek. Hai Cek. Ampun, Gusti, aing mah boga salak kita menikah bina-bina teuing. Andi imah teh di imah, teu degeun usaha. Parangsana meureun ai beas jeung rauk asin meunang mulungan di solokan. Parangsana teu kudu dibeli meureun aya teh lauk-lauk teh. Nama ayeuna mah kerusum marahal yang hese duit. Pan meureun ai budak mah teh nyaho-nyaho, aing minta duit teh ngan ujug-ujug mah minta duit tuh hayang jajan. Tukang dagang ujug-ujug dieureunkeun. Nyaho iya kalau teu boga duit Pak maneh tah jajan wae hirupna teh teu nyaho mah bapak sia teu usaha andi imah wae ngan hardolin doang ngartikeun ka emak atuh emak teh capek nguruskeun teh dileutik nepi ka gede ayeuna nepikeun ka sagede kieu marabanan teh bang menengkek-engkekan kudu menanti sawah beak dijualan dapat jajan maneh jeung adi-adi maneh dengnya ulah sok ngampek wae maneh teh ye ndai teh sing gede mun geus gede teh sing jadi jelema solehnya ulah jadi jelema bader ulah jadi sampah negara heueuh ulah didengekeun bae doang asup ka ceulik atuh kaluar ceulik kede pas kekeceng bolong meureun aya kitu mah pokona mah ulah badernya ke lamun emak geus eueuh tungguan adi-adi maneh uruskeun sing bener hanya sorangan bapak maneh mata usaha kun emak amun paeh kalaparan meureunan kumaha nya sing bagernya ulah sok cerik wae heeh iya ai jelema loba duit mah teu betah pisan di imah teh asana teh hayang mangkat we ka pasar hayang shopping atuh aing geus di pasar mah mulung-mulung atuh da moal aya nu nyahoeun ieu nya bahwa belanjaan urang menang mulungan aduh
Teu cara sinar sih kumahanya hiji teu boga duit, salaki teu gawe. Untung urang loba duit ieu. Untung loba duitna, arek shopping ka mana we ge bebas anak sultan mah. Ayun ambing diayunkeun make sampingna menang malingna di kandang munding. Jadi kudu pinternya anak jahat ya emang ya. Anak jahat. Gede gini anak emak teh euy. Ceu keur naon? Ceu keur naon? Naon sih ah? Ngomong wae ah. Teu nyaho ketemu keur naon emang ieu? Teu nyaho, teu ngayun-ngayun anak. Kumaha emang sujang? Ieu teh pugu kitu boga jajan acan euy teh lapareun ti kamari entan dahar-dahar acan karunya beuteungan di komplek. Ya Allah, emang teh boga duit. Henteu pugu boro-boro bapana teh usaha. Ampunan terus ayeuna ka mana bapana? Itu keur heeh. Pegawena teh ngan HS malulu. Pegawai HS salaki maneh mah. pugu ge ah meuni jangar kana sirah. Atuh neangan pagawean naon ke Ceu? Atuh naon ceung ngaduk-ngaduk tai da moal daekeun mainna mah. Si Ceu kuli ngoret ke, kuli nyeusuh ke loba ieu perumahan di ditu. Eueuh ceung nu ngagawekeun pugu ayeuna mah bojel-bojel kurusum kieu baru nu dek ngagawekeun ah. Nya jadi jurnalis itu mah. Dalam Nya. itu urang loba duit na. Loba duit mah teu sieun kelaparan. Pugu ge ceung anak reuai urang mah. Ayeuna anakna kamarana eta? Dikencar-kencarkeun sina usaha ah, sina neangan para besorangan. Allah mana embe apa? Kencar-kencarkeun. Kan atuh kumaha deui ieu nu bungsu ge henteu diparaban pugu karunya ti kamari teu bagi panggil jajan-jajan acan. Urang ngarek merege tapi urece Ceu. Atuh kajen geblegan ge ceung urang mah. Kayak urang tukeran heula nya. Ka mana nukeurana? Kayak ka warung nya heula nya. Beudeuh lila atuh emang geus lapareun budak. Peperan kan enggeus. Mending arek kabejan sinar sih, aya masker. Pakai mana? Ke depan pantang lah. Pakai mesin narsi, kabejaan masker. Narsi! Ke kamar sih Narsi. Ayun anjing. Naon sih mumun isuk-isuk aing keur pararusing teh ah. Naon cenah? Iya, si Bibi enak mah jualan masker. Oh, can boga maskernya teh keur kesehatan pan masker. Eta penting banget. Yang kedua aja salah ke mumun hiji, aja mumun hiji. Tapi aing keur teu baroga duit kieu. Tenang, bisa nganjuk mana nama nganjuk. Bisa nganjuk. Tapi keukeung nganjuk ke kudu dibayar teh heula. Iya, tadi minta DP teh dibere iya citu. Henteu. Karunya aing mah jaba boblak. Jaba musuh nu nganjuk aing anak 16 meureun nganjukna 16 masker. Ya makana eta urang mah nganjukna ulah maka mare DP. Aing sakeur mayar bingung salaki ti bang utara usaha aing mah. Tuh nganjuk wae aya maran mah ke pandiri. Yang penting jeung kesehatan ieu. Aing kudu make masker wae emang. Heeh, kita make masker. Namun ka mana-mana teh dijegat teu make masker mah. Tapi kunaon sih? Ya, demi kesehatan nu gara kamari. Oh, demi kesehatan demi kesehatan. Oh sih, antisipasi penting oke sih. Emang tapi orang boro-boro saker meuli masker, aing saker jajan budak ge hese. Ayeuna aya saker meuli masker, saker jajan budak eueuh. Mun dibelikeun ka masker budak teu jajan meureun. Ya kumaha atuh ceuk, masker penting. Si Mimin geus kadi can. Si Mimin geus kadi can. Eueuh liwat. Tadi aya sadoang anu liwat tadi Bu RT. Bu RT ka dieu. Heeh. Aya liwat tadi. Ya geus ena mah kieu wae urang tangan si Mimin yeuh. Nah, si Mimin. Masker beli masker. Nganjuk. Budak aing geus anu unungguan bapak nangan HS doang. Masa da uling budak mah. Itu kunci. Pulang layeuseun can dibere dahar ti kamari. Atuh dibere dahar. Oh, hejo-hejo acan di dapur. Geus ena sakeudeu ulah nyamperkeun si Mimin heula hayu. Atuh heula tuh. Mumpung aya nu jualan masker. Kedeungnya kasep. Kedeungnya tong nya mak adi heula kedeung. Da aku anu ulah bader. Ulah ka mana-mana. Nah, aing eueuh deui.
ulah musuh. Ih, si Mumun mah lempang teh padu wae. Kampura ce, atuh gabuburuan. Teteh geus bade ke sapu wae merek di rumah hayu. Ngilu ka mana ye isuk-isuk mesti geus rariweuh. Aneh teh narsi Mumun. Aya naon? Eta cek si Mumun naon tadi? Si Mimin, ngideran masker si Mimin. Si Mimina di mana ayeuna? Tadi mah geus mangkat, tadi mah kayak mah Mumun. Ngideran eta mah ka mana meureun. Tadi makanan ngebejaan si ieu Narsis. Urang oge can meuli sih urangnya can kapendak jeung manehna. Tah urang karek nyaho cek si Mumun. Mumun ge teh meuli ieu nganjuk. Terus kumaha ayeuna? Yo, Ya, cenah edo cek si Mumun ge demi kesehatan urang cenah kudu make masker ayeuna mah. Yang geus atuh, urang rek nyokot duit heula nya. yang geus. Duit urang dina kitu tinggalin. Bari rek nyokot kacamata, sekarang panas. Ilah, aing mah Saria mah marawat duit, aing mah teu marawat duit. Ya sarua Mumun ge emang mau duit, dia kan nganjuk tadi. Leuweung aya dibere nganjuk pan aing teh geus boga hutang ka pangeunna teh loba. Dibere ce, ieu nya aya masker mah penting, pasti dibere. Pasti. Urang mah hayang gratis. Sabenerna mah Mumun ge yang gratis. Ah mau dibayar ieu nyokot doang. Yang penting mah boga masker. Kuliah Jelas edo teh. Teu mau nyokot kacamata gaya banget sih ah. si Mimin kaburu kali Kacamata apa duit? Duit kacamata. Cek. Beli mah meni ginding iya tuh. Pan urang teh panas meureun. Bisi debu, panas bisi hareudangnya. Hareudang. Ana yang meuli sana. Eker si bagus aya. Di masker ditungguan ti tadi rek di teangan. Jaga kesehatan. Masker, jualan masker. Soalnya ayeuna mah geus langka di pasaran. Sayuran gitu nya enak mah. Teu aya masker. Coba Teu meunang jualan sayuran coba ayeuna atuh ningali atuh milihanna. Akan Mumun geus 2 Geus nyokot 2 mainna 75 nganjuk. Lamun cash 30.000 hiji. Astagfirullah, iya lu bener. Bener 30.000 geus hese di pasaran geus mal meunang ieu, geus langka nu kieu. Alus jeung kasih. Lain ceu, ieu sabaraha? 30.000. Buset, meni mahal. Lamun nyokot 2, lamun nganjuk 75.000. Astagfirullah, mani dimahalkeun nya. Cenah sih, meni jiga harga jengkol 37.000 saparapat. Jengkol 6 sakilo. Daripada euceuk kan jan kesehatan meureun kesehatan euceuk oge meureun. Geus hese neangan masker teh nama. Mal-mal teuing, ceu. Ai dalam kesempitan kieu mah ulah dijieunkeun kesempatan atuh mani dimahal-mahal. Depan urang orderna jauh ya teh. Si Oce mah mani dimanfaatkeun banget nya. Assalamualaikum Oce. Waalaikumsalam. Iya, beneran jual teh masker yeuh. Eta kunaon dagang masker. Heeh, kan Mumun ge nyokot 2. Ibu tapi mahal loh ibu mani 30.000 coba. Ya Allah. Lamun cash 30.000, lamun nganjuk 75. Dua kan. Dua Oh, Mumun. 2 kan yang didukungnya 2. 275.000. Taruh duit teh. Ayeuna 37.000. Teu boga duit mah teh kunaon. Yo ibu RT. Keur usum kieu mah boro-boro duit. Kan tadi ge Narsi pan teu boga duit kunaon meuli eta. Demi kesehatan, Bu. Demi kesehatan ge. Ceu. Nya. Punten nya. Ieu mah kan Bu RT teh nyandak masker tapi karak sampelna engke teh bade di Jualan deui. sanes dijualan ieu mah bade dipasihan ka warga-warga ka ece-ece. Jadi teu kudu bayar. Masker Gratis nyaeta. Teu kudu ojek pan urang jualan meureun. Pan ieu mah sanes jualan anu ieu mah nuhunkeun di ieu kasihkeun ka warga-wargana. Terus ieu masker urang kumaha? Mau jadi kan atuh bani urang anu gratis wae. Ah Mumun ge mau jadi iya. Tapi ieu teh karak ieu nya karak sampel hukul. Sampel Ya, paling enjing bade di. kan ayeuna mah kudu make masker ati ayeuna meureun. Ah urang dek icing we di jero imah da moal make masker cicing jero imah mah. Mumun. Anu mana geus Itu dicatat. jadi kan aya masker gratis. Ya ceu urang mah mendingan anu gratis wae. Ieu mah mahal teuing, Bu. Murah. Ibu diirah atuh dibagi. Enjing paling oge nya dongkap ieu teh maskerna nya. Antosna di bumi Bu RT masing-masing. mah teu adil. Kok teu adil ceu. Kan urang ge sarua wargana, urang keur dagang dibere gratis nya. Iya, dagang tapi kan ibu-ibu enjing teh ieuna barek dongkapnya. Cicing we heula di imah sanajan nungtung can aya masker mah. Kamu misalkan arek ka mana-mana karak kan pakai masker. Teu meunang
temenang ulah pakai masker apa namanya. Udah pakai masker. Ibu RT nya. Terus ya masker orang kumaha. Geus oke. Lamun misalkan aya nu milarian deui anu kurang, kita meser we nya ka EC nya. Cek orang mendingan anu gratis dumuk boja ke boga duit kieu teh nya. Mana yang geus dicatet. Jadi mun mahal Hampura mimin terjadinya hampura coret deui. lain mumun Gara-gara Mari Bu pake meli RT tuh. Si Mumun rek nyokot 2 ge jadi terjadi. Kan ieu mah titah di ditu na. Lamun misalkan keluargana cenar sih baraha. aya 18 jeung bapak budak. Oh nya dikasihannya 18 nya. Ayeuna hitungkeun we lamun misalkan meser, ojeh mah teu didamel. Teu aya acisna. Terus engke lamun misalkan jam meser eta masker kumaha? Kuhu ge. Mendingan anu gratis wae nya Nya antos balik. Urang can ngejo itu budak kapan. nya hati-hati nya Ceu. Bu, ieu kumaha maskerna? Aduh kumahanya Bu RT ge jadi pusing ayeuna mah ya wae. Kalau mau misalkan aya nu milarian deui kan ieu mah masker pas kieu mah cuman dipake sekali apa 2 kali deui nya. Awet. Nya kalau mau misalkan wargana milarian deui cenah meser we ka EC nya. Ternuhun nya Ceu. Heeh, Bu RT. Gara-gara Bu RT kamari mah ditingguan wae nu gratis eueuh, giliran aing dagang dek ngayakeun nu gratis dibagikeun.